Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal fil mudha'afi tetep dina martelakeun fi'il mudha'af. Wa yuqalu jeung dibahasakeun lahu pikeun itu mudha'af naon al asammu bina asam. Wa huwa jeung ari itu mudha'af minas sulasiyil mujarradi tina fi'il sulasi mujarrad wal mazid fihi jeung fi'il sulasi mazid tegasna nu ditambahan naon fihi itu sulasi kitu tah. Ma eta perkara kana anu kabuktian naon ainuhu ain fi'ilna itu ma wala muhu jeung lam fi'ilna itu ma min jinsin wahidin eta tetep tina jenis anu sahiji. Karodda seperti kena lafad radda wa a'adda jeung lafad a'adda. Fa inna aslahuma dasanyana asalna itu lafad radda jeung a'adda. Rodada eta lafad rodada wa a'adada jeung lafad a'adada. Wa huwa jeung ari itu mudha'af minar rubai tina fi'il rubai ma eta perkara kana anu bukti non fa'uhu pa fi'ilna itu ma wala muhul ula wala muhu jeung lam fi'ilna itu ma al ula anu mimiti min jinsin wahidin tetep tina jenis anu sahiji. Wa kadza jeung eta nya kitu deui sajinis ainuhu ari ain fi'ilna ma wala muhu jeung lam fi'ilna ma as-saniyatu anu kaduana min jinsin wahidin eta tetep tina jenis anu sahiji. Wa yuqalu jeung dibahasakeun lahu pikeun itu mudha'af rubai naon al mutabiqu bina mutabek ayeuna deui nahwu zalzala. Ari contona eta umpama lafaz zalzala zalzalata wa zilzalan. Wa inna ma ulhiqo jeung pastina dipilukeun naon al mudha'afu fi'il mudha'af bil mu'talati kana pirang-pirang fi'il mu'tal. Lianna harfa tad'ifi lantaran saenyana harap mudha'af yalhaqu eta sok nganutan hu kana itu harap mudha'af naon al ibdalu ibdal ngagantikeun huruf kakolihim sapertikeun ucapan urang Arab lafad amlaitu bimakna amlaltu kalawan makna lafad amlaltu. Wal hadfu jeung hadzaf micieun harap kama seperti perkara qalu anu ngucap urang Arab mastu kana lafad mastu wadhiltu jeung lafad diltu atawa doltu bi fatil fa'i kalawan patah pa fi'ilna wa kasriha jeung kasrohna itu fa. Wa ahastu jeung lafad ahastu ay masistu tegasna lafad masistu wa dhaliltu jeung lafad dhaliltu wa ahsastu jeung lafad ahsastu. Wal mudha'afu jeung ari fi'il mudha'af yalhaqu eta nganutan hu kana itu mudha'af naon al idghamu idgham wa huwa jeung ari itu idgham antus kina eta yen nyukunkeun anjeun al awwala kana harap anu mimiti wa tudrija jeung yen ngasupkeun anjeun fisani kana huruf anu kadua. Wa yusama jeung dingaranna non al awwalu anu kahijina mudghaman kana harap mudgham anu diasupkeun wasani jeung dingaranan harap anu kaduana mudghaman peh kana ngaran mudgham peh harap anu diasupanana. Wa dzalika jeung ari itu idgham wajibun eta anu wajib atawa eta idgham wajib binahwi madda yamuddu dina umpama lafad madda yamuddu wa a'adda yu'iddu jeung lafad a'adda yu'iddu wan qadda yanqaddu jeung lafad in qadda yanqaddu wa atadda ya'taddu jeung lafad i'tadda ya'taddu waswadda yaswaddu jeung lafad iswadda yaswaddu waswadda yaswaddu jeung lafad iswadda yaswaddu wasta'adda yasta'iddu jeung lafad ista'adda yasta'iddu wa tama'anna yatma'innu jeung lafad yatma'anna yatma'innu wa tamadda yatamaddu jeung lafad tamadda yatamaddu. Wa kadza jeung eta nya kitu deui seperti idgham wajib hadzihil af'alu ari ieu pirang-pirang fi'il idza buniyat di mana-mana diadegkeun itu hadzihil af'al lil maf'uli pikeun maf'ul nahwu mudda yumaddu
Ari contohna eta umpama lafad mudda yumaddu wa nadhairuhu jeung pirang-pirang bandinganana itu lafad mudda yumaddu. Wa fi nahwi muddan jeung dina umpama lafad muddan masdaron barina jadi masdar. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui saperti idgham wajib idza tasalla di mana-mana narima antal bil fi'li kana fi'il naon alifud dhamiri alif dhamir tasniyah aw wawuhu atawa wawu dhamir aw wawuhu atawa wawuna itu dhamir aw ya'uhu atawa ya'na itu dhamir nahu mudda muddu muddi. Ari contohna eta umpama lafad mudda muddu muddi. Wa mumtani'un jeung kaduana berarti ieu idgham mumtani maksudna henteu meunang idgham gitu. Fi nahwi madadatu dina umpama lafad madadatu madadna madadata ila madatunna nepi ka lapad madatunna wa madadna wa yamdudna wa tamdudna wamdudna wala tamdudna. Wa jaizun jeung katiluna idgham jaiz ida dakhala di mana-mana asup naon al jazimu amil jawazim ala fi'lil wahidi kana fi'il nutuduh kana sahiji. Fa in kana maka lamun bukti tu fi'lul wahid maksurul aini eta nu dikasrokeun ain fi'ilna kaya firru sapertikeun lafad yafirru au maftuhahu atawa dipatahkeunana itu ain. Kaya addu sapertikeun lafad ya'addu fataqulu maka ngucap anjeun kana lafad lam yafirru wa lam ya'addu lam yafirru lam yafirri gitu wa lam ya'addu lam ya'addi. Dikasih lami kalawan dikasokeun lam fi'ilna wa fatihah jeung patahna itu lam fi'il. Walam yafrir jeung lafad lam yafrir walam ya'dad jeung lafad lam ya'dad. Wa kadza jeung eta nya kitu deui idgham jaiz hukmu yaksyairu ari hukum lafad yaksyairu. Wa yahmaru jeung lafad yahmaru wa yahmaru jeung lafad yahmaru. Wa in kana jeung lamun bukti itu lam fi'il madmuman eta nu didomahkeun fayajuzu maka meunang tawatah menang fihi dina tu lam fi'il naun al harakatus salah satu pirang-pirang harakat nu tilu ma'al idghami saratana idgham. Wa faqihi jeung meunang pecatna itu idgham taqulu ngucap anjeun kana lafad lam yamuddu lam yamudda lam yamuddi kitu tah biar rokatid dali kalawan pirang-pirang harakat dal walam yamdud jeung lafad lam yamdud. Wa kadza jeung eta nya kitu deui hukmul amri ari hukum fi'il amarna fataqulu maka ngucap anjeun kana lafad firra firri wa addu addi gitu bikasih lami kalawan dikasrokeun lam fi'ilna wa fatihah jeung patahna itu lam wa frir jeung lafad ifrir wa adad jeung lafad i'dad wa mudda muddu muddi biharokatid dali kalawan pirang-pirang harakat dal. Wa taqulu jeung ngucap anjeun fismil fa'ili dina isim fa'ilna maddun kana lafad maddun maddani madduna maddatun maddatani maddatu wa mawaddu. Wasmul maf'uli jeung ari isim maf'ulna mamdudun eta lafad mamdudun kamansurin sapertikeun lafad mansurun. Fasun ari eta ji fasal fil mu'tali tetep dinamartelakeun mu'tal huwa ari itu mu'tal ma eta perkara ahadu usulihi anu ari salah sahiji pirang-pirang huruf asalna itu ma harfu illatin eta haraf elat wa hiya jeung ari itu haraf elat al wawu eta wawu wal alifu jeung alif wal ya'u jeung iya wa tusama jeung dinggaranan haraf elat hurufal maddi kana pirang-pirang huruf mad wal laini jeung haraf lain. Wal alifu jeung ari alif hina idin dinalikana itu jadi harap mu'tal takunu eta bukti itu alif mun ghalibatan eta meunang nukeurkeun an wawin tina wawu au yain atawa tina iya. Wa anwa'uhu jeung ari pirang-pirang warnana mu'tal sab'atun eta aya 7. Al awalu ari nu kahijina al mu'talul fa'i eta mu'tal fa wa yuqalu jeung dicaritakeun tawa dibahasakeun lahu pikeun mu'tal fa naon al mithalu bina mithal limumatsalatihi karena mantaranana mu'tal fa as-shahih kana fi'il shahih fi ihtimalihi dina nerima pantesna itu mu'tal fa al harakati kana pirang-pirang harakat. Amal wawu anapun ari wawu fatuhdafu maka eta dibuang itu wawu minal mudhari'i
tina fi'il mudhari alladzi anu ala yaf'ilu anu netepan kana wazan yaf'ilu bi kasil aini kalawan kasroh ain fi'ilna. Wa min masdarihi jeung tina masdarna itu mu'tal fa alladzi anu ala fi'latan anu netepan kana wazan fi'latan. Wa tusallamu jeung disalametkeun eta wau fi sa'iri tasrifihi dina sasasana pirang-pirang tasrifanana mu'tal fa taqulu ngucap anjeun. Kana lafad wa'ada ya'idu idatan wa wa'dan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun wa'id wa la ta'id. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui saperti wa'ada ya'idu idatan wa miko yamiku mikotan ari lafad wa miko yamiku mikotan. Wa idza uzilat jeung di mana-mana dileungitkeun naon kasratuma kasrohna huruf ba'daha nu tetep sabada wau uidat tah dibalikeun deui naon al wauna wa nahu lam yu'ad. Punten nahu lam yu'ad dari contohna eta umpama lafad lam yu'ad. Wa tasbutu jeung tumetep itu wau fi yaf'alu dina wazan yaf'alu bil fathi kalawan patah ain fi'ilna kawajila sapertikeun lafad wajila yaujalu ijal kulibat dibalikeun deui naon al wau iyaan kana iya disukuniha karena sukuna itu wau wa kasrima jeung kasrona harap qabla anu tetep dina samemehna itu wau. Fa inin dumma maka lamun narima dhammah naon maperkara qabla anu tetep dina samemehna wau adat tabalik deui naon al wau wa taqulu jeung ngucap anjeun kana lafad ya zaidu ijal. Wa tuktabu jeung ditulis itu wau bil ya'i kalawan iya. Wa tasbutu jeung tumetep itu wau fi yaf'ulu dina wazan yaf'ulu bi dhammi kalawan didomahkeun ain fi'ilna kawajuha yaujuhu ujuh la taujuh sapertikeun lafad wajuha yaujuhu ujuh la taujuh la taujuh. Wa hudifat jeung dipiceun naon al wau min yata'u tina lafad yata'u wa yasa'u jeung yasa'u wa yaqa'u jeung yaqa'u wa yada'u jeung yada'u lianna karna sanyana itu nu kabeh fil asli na asalna ala yaf'ilu wa tepan kana wajan yaf'ilu bi kasil aini kalau dikasrohkeun ain fi'ilna fafatul aini ta'rif patah ain fi'ilna li harfil halqi eta tetep karena harap halak. Wa hudifat jeung dipiceun itu wau min yadharu tina lafad yadharu likaunihi karena kabuktianna itu lafad yadharu fi makna yada'u eta tetep dina makna lafad yada'u. Wa amatu jeung miceun urang Arab maldiya yada'u kana fi'il madhi lafad yada'u wa yadharu jeung lafad yadharu. Fadful fa'i tahari miceun pa fi'ilna dalilun eta nuduhkeun ala annahu kana sanyana itu mahdzuf wawun eta wau. Wa amal yau jeung anapun ari iya fatasbutu maka eta tumetep itu iya ala kulli halin tepan kana saban-saban tingkah. Nahu yamuna yaimunu ari contona eta umpama lafad yamuna yaimunu wa yasaro yaisiru jeung lafad yasaro yaisiru wa ya isa yaiasu jeung lafad ya isa yaiasu. Wa taqulu jeung ngucap anjeun fi af'ala dina wazan af'ala minal ya'i tina mu'tal fa bangsa iya aysaro kana lafad aysaro yusiru fa huwa musirun biqalbil ya'i kalawan nukeurkeun iya wawan kana wawu lisukuniha karena sukuna itu iya wang dimamima sareng nerima domahna harap qabla anu tetep dina samemehna itu iya. Wa fifta'ala jeung dina wazan ifta'ala minhuma tina mu'tal fa bangsa wau jeung bangsa iya itta'ada kana lafad itta'ada yatta'idu ngucap kana lafad itta'ada yatta'idu fa huwa mutta'idun wattasaro yattasiru jeung lafad ittasaro yattasiru fa huwa muttasirun wa yuqulu jeung dibahasakeun naon itta'ada ya ta'idu fahuwa muta'idun wa itasaro ya tasiru fahuwa mutasirun. Wa hadza jeung ari ieu makanu mutasarin fihi eta tempat perjudian naon fihi itu makan.
Wa hukmu wadda iya waddu jeung ari hukuman lafad wadda iya waddu hukmu addo ya addo eta seperti hukum lafad addo ya addu wa taqulu jeung ngucap anjeun fil amri dina fil amarna ida dikeun lafad ida de ka'dod sapertikeun lafad i'dod. Kantun wasani al mu'talul aini wa yuqalu lahul ajwaf cekap wallahu a'lam bissawab.